Para mitra sadaya mangga dongeng urang terasin deui Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun anca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leuksa. Atuh salajengna para mitra sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Dekaraosnya para mitra, ayeuna nincak bagian ka-34, sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-33, ayeuna nganca bagian ka-34. Sadinten 2 kali upload. Nyaeta para mitra hartos nama enjing jam 8 enjing wengi jam 8 wengi. Janten 22 sadinten upami hoyong tamat kena di milari di playlist. Nu parantos tamat mah aya di playlist para mitra, playlist Mang Jaya officialnya tos seueur para mitra kirang langkung 57 judul parantos aya di dinya. Di antawisna carios nyambung judulna nyaeta Dodoja ngahontal bagja nya. Dodoja ngahontal bagja sareng katidersa kitu nya. Mangga nyangakeun we lah etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ayeuna urang teraskeun deui Cipanon Indung karangan Ki Leuksa nincak bagian ka-34. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-34 nyaeta nuju ngadongengkeun perkawis lalakon Karta, di mana anjeunna parantos tiasa ngabantuan kapal dagang teh, tiasa nyalametkeun kapten kapal, tiasa nyalametkeun jurumudi, anu tadina anjeunna baladna Ki Jaladri anjeunna biluk ka musuh jadina. Panganyangakeun. Barang harita para wargi sadaya Karta ngobrol paduduaan jeung kapten kapal. Karta nyarita, kumaha kapten? Nadaek narima ka kuring urut bajag, mun daek narima geura putuskeun. Moal ge geura putuskeun, kuring hayang geura puguh sabab hate hayang teteg. Sing percaya kuring bener-bener jalma biasa. Lain bajag nu sok ngaganggu kana katengtreman nu balayar. Ceuk Karta bangun teu sabar, manehna hayang geura dumu. Kieu Karta, kuring ngarasa bunga ditulungan jeung dibantu ku anjeun. Sabab lamun henteu boa kumaha nasib kuring tadi. Lantaran nusanya nama kuring teh kadesek hampir-hampiran paragat nyawa ku bajag nu nyerang ka kamar kuring. Mangkaning tadi keur nunutan, da kulantaran kitu anjeun teh gede pisan jasana. Kahiji ka kuring pribadi atuh kaduana keur sakumna pangeus ieu kapal. Jadi mun anjeun ngalamar pagawean jadi tukang masak mah asana teh kurang pantes. Heug anjeun ditarima jadi pagawe di kapal ieu tapi lain di bagian dapur. Anjeun leuwih pantes mun jadi pangawal ieu kapal. Hartina mah jadi patugas keamanan nu kudu nitenan keamanan salila balayar di laut. Tah kitu putusan kuring. Kumaha narima? Karta ngahuleng. Ngadenge kitu hatena teu puguh rasa atoh aya bingung aya atohna yen dirina bener-bener dihargaan ku kapten kapal. Ari bingungna manehna teu hayang nyekel hiji pagawean nu gede tanggung jawabna. Asa ngeunah jadi juru masak salian ti hampang teh resikona saeutik deui. Naha kalah ka ngahuleng Karta? Kurang luhur jabatan anjeun teh. Lain kurang luhur kapten, tapi luhur teuing kuring teu sanggup mun jadi patugas keamanan mah sabab sanyana mah kuring teh teu bisa naon-naon, tadi mah bisa kitu sote kajurung ku hawa nafsu we. Jeung dia setengah nekad sabab hayang buru-buru bebas tina genggeman Ki Jaladri. Jadi mun bisa mah menta pagawean nu hampang we lah, tukang masak ge cukup. Ceuk Karta tegas manehna nolak kana tawaran kapten. Naon sababna menta pagawean di dapur? Kahiji peda geus jadi pacabakan nu matuh. Atuh hampir 3 tahun digawe jadi juru masak. Atuh kuring teh geus asa maneuh, asa resep jadi tukang masak teh. Sajabati kitu kuring ngarasa berat lamun kudu ngemban tugas nu berat. Jadi keamanan ieu kapal, Korea manggo tanggung jawabna berat nyang hareupanana, tah kitu kapten. Ceuk Karta teu asa-asa nyaritana. Naon anu jadi kereteg ati eta dikadalkeun. Kapten ngahuleng sabab kakara harita aya jalma nu mika cinta kana pagaweanana
tapi kambung narima jabatan nu leuwih luhur, padahal mun dibanding-banding jadi tukang masak jauh pisan bedana jeung patugas keamanan. Ulah seueur mikir kapten geura putuskeun lah nah kumaha. Nya teu naon ari kitu mah. Heug atuh maneh ditempatkeun di dapur. Jadi juru masak di ieu kapal. Tapi juru masak masanya geus aya, atuh kapaksa maneh mah sakadar jadi pembantu. Kumaha lamun kitu? Kapten mutuskeun yen Karta rek ditarima jadi pagawe dapur. Nya teu naon kapten, kuring mah narima kana eta putusan. Nuhun kapten. Karta kacida bunga heunana. Lantaran kahayangna kacumponan, paromana marahmai nanakeun sugema hate. Tapi aya syarat. Aya syarat nu kudu dicumponan ku anjeun. Kumaha kira-kirana sanggup? Naon kapten? Naon syaratna jadi pagawe kapal di dieu? Anjeun kudu bisa basa lemes, ulah kasar jeung garihal deui. Sabab kurang pantes jeung teu aya harga. Tah kitu syaratna mah. Memang kapten, memang kuring teh geus lila hayang diajar nyarita buku basa lemes. Tapi waktu 2 tahun geus ngagodog kuring, akhirna asak dina kaayaan anu sing sarwa kasar jeung sugal. Salila babarengan jeung Ki Jaladri, sifat kuring jauh pisan bedana jeung baheula. Nyarita kasar marah sikap ge kasar, pangaruh keras kahirupan di alam laut. Tapi ti mimiti ayeuna kuring rek diajar deui basa lemes. Jawab Karta. Dariana keur manehna ge sadar yen ngomong kasar teh teu sopan. Sanyana mah hatena hayang jiga batur ngomong sopan handap asor. Tapi bibir jeung leta hese pisan diaturna, kawas geus ngalemah nyarita nu kapalasar kitu teh. Kuring arti sarta bisa ngamaklum kana kaayaan anjeun. Kuring geus apal kana kahirupan alam lautan. Lain ayeuna lain anjeun bae nu boga sifat kitu, tapi mun urang geus aya tekad ngomean diri nu salah, tangtu urang bisa. Nuhun kapten, tapi iraha ngamimitian digawena, ceuk Karta bari marahmai. Hatena ngarasa bungah, sabab aya nu mikah nyaah ka dirina. Karta boga keneh harapan yen dina hiji mangsa bakal bisa lunta deui ka darat, kalayan aman, bisa nuluykeun maluruh anak jeung pamajikan. Ayeuna ngamimitian digawe sarta ayeuna pisan anjeun resmi jadi pagawe kapal nu dipingpin ku kuring. Yuk urang wawuhkeun jeung juru asak nu geus aya. Kapten nangtung ngajak ka dapur. Mangga kapten. Duanana kaluar ti kamar, tuluy muru ka kamar masak. Karta pada neuteup ku sarerea pada hayang nyaho kana putusanana. Tapi taya nu wani nanyakeun barang srog ka dapur, kasampak juru masak keur pak-pikpak popola. Nyadiakeun kadaharan keur nyuguhan utas perang. Harita Karta diwawuhkeun ka eta juru masak sarta sabalikna dibere tugas pagawean. Ti mimiti harita Karta tetep tumetep di gawe di eta kapal. Nuka beneran lain kapal asing, da ieu mah kapal dagang urang, kapal dagang nasional, nu kantorna di Tanjung Priuk. Karta betaheun pisan digawe di dinya lantaran manehna boga jasa dina nyalametkeun kapal. Atuh teu matak heran mun babaturanana ngahargaan ka Karta. Sajabati kitu eta kapal loba pagawe urang priangan, teu susah cacarita, unggal poe nyarita ku basa Sunda. Aya pagawe sejen nu lain urang Sunda di antarana ti Jawa, Maluku, Makassar jeung Ambon. Malah aya urang Singapura sagala. Hal ieu teh mangrupa hiji kauntungan sabab bisa nambah-nambah pangalaman silih tuker pangarti jeung basa. Gancangna carita para mitra, satengah tahun geus kaliwat. Karta kungsi 3 kali hanyat ka darat di Tanjung Priuk, sarta mimineng namah di palabuhan sejen. Dina hiji mangsa kapal kakaramulang ti mancanagara bari mawa muatan barang jeung jalma. Karta geus waas hayang geura hanyat ka daratan Jakarta. Manehna geus menta idin ti kapten yen sakali ieu mah hayang ulin rada lila di darat. Kapten ngidinan sabab rek balabuh teh aya kana sabulana. Tapi samemeh nepi kanu dituju di perjalanan aya gangguan. Kira-kira satengah poe di katepi di tengah laut aya nu ngangkleung. Dina parahu nu teu make naon-naon. Taya layar, taya pangwelah. Oge teu make mesin. Teu make mesin tempel dina parahu aya 2 jalma nu make baju sing sarwa hideung. Sirah diikat ku lamak beureum, duanana ngagoler bari peureum. Malah mah jiga nu teu eling meuni teu empes-empes. Eta parahu katempo ku juru mudi atuh gancang laporan ka kapten. Kapten langsung mere parentah sangkan eta parahu di deuketan. Juru mudi harita teh
ngarobah jurusan ngadeketkeun etap ka Parahu, pagawe kapal rongho ka laut maralong ka etap Parahu ka asup Karta. Jelema kunaon kira-kira nanya, beakeun bakal atau kumaha? Nah, abad gagabah ting di tengah laut teu mawa nanaon pisan. Ceuk Karta bari neuteup ka eta Parahu, nu harita beuki deukeut bae. Mungkin nu kalantar di laut bisa jadi nu tas diserang ku angin topan ye. Sakabeh persiapanana leungit atau memang keur ulin tapi kaganggu ku musibah. Ceuk kapten nyoba-nyoba deguh anu keur di tengah laut. Tekung silila para mitra sadaya kapal ngenoran majuna sora mesin turun. Tengah guruh teuing jiga tadi omak laut pating saleor, manuk pating kalayang nyamran mangsa, harita kapten marentah sang kanulungan anu keur katalangsara, kalayan rikat dua pagawe turun, terus nulungan nu dina Parahu, kalayan lancar. Nu duaan katulungan malah mah diangkat jeung parahuna kana kapal. Kolerkeun di dieu, sina dipaperiksa heula ku petugas kesehatan. Kapten paparentah tuluy ieu. Nu duaan digolerkeun di riung ku para pagawe kapal. Malah Karta ge aya di dinya. Karta, cokocai asa kerang 2 gelas. Kapten marentah deui. Mangga kep. Leos Karta ini trek nyumponan pamenta. Wacap kenuduaan harita tetep ngagoler teu empes-empes tapi geus kanyahoan. Yen duanana teh aya keneh nyawaan teu matak hariwang. Ari nu saurang deui harita teh ngulisi kelalaunan panon broha beunta saeutik. Tapi teu lila peureum deui. Tak geuning daekeun beunta, mana caina tak? Ieu kapten, ieu. Karta rurusuhan. Mawa cai sagelas song dibikeun ka kapten. Gap ditampanan tapi mata kaget sakilat trek dibereng hinum ngorejat seak cekok nunjuk kana dada Karta. Jengkang Karta ti jengkang ka tukang. Panon buncelik bakat kureuwas jeung nyeri. Kodir, hudang, ceuk eta jalma ngagorowo. Korejat baturna disebut Kodir hudang seak narajang ka kapten kapal. Keduk beureupna kana careham. Kuak kapten kapal ngagorowok tuluy sosoloyongan bari nyabak careham. Serangan ngadadak bari jeung rongkah ngajadikeun pangeusik kapal jadi guguk. Nupang reuwas nama Karta lantaran teu pupuguh meunang serangan anu sakitu hebatna. Tapi bubuhan urut bajo, bajag laut kabeunangan sakitu mah teu matak ruksa kana awak. Manehna harita ngorejat hudang langsung nubruk ka musuhna. Seak ngayunkeun peureup rek ngahancah hulu angan musuh. Tapi musuh sakilat ngagilak. Barengan suku kenca anu ngacelepung kana gado, kilak, seak, plos 2 serangan tayanukeuna. Karta asa diheureuyan, sabrut narajang leuwih tari. Sakali ieu mah musuhna eleh kesit, berat beunang beungeutna kabeunangan. Teu disangka godeg anu ngawid-wid di karameus tuluy coplok, malah mah beunang jeung kedok ipisna. Breh beungeut anyar nu dikenal pisan ku Karta. Hah? Geuning sia Jaladri, koreng can kojor, hah? Karta reuwas beungeutna rada pias. Ari nu sebut Ki Jaladri nyakakak seuri. Aing can modar sia Karta. Aing moal waka senang hate mun can laksana mulangkeun ka nyeri ka sia. Dasar manusia hianat sia, bangsat kurang ajar. Kojor ayeuna sia Karta. Ceuk Ki Jaladri sret nyabut peso balati tina jero dadana. Seak narajang ka Karta akhirna mah ger galungan ragot naker. Silih sabat, silih cecek, silih tonyok, silih tongtak. Karta pakupis nyingkahan serangan balati. Ari Ki Jaladri ngamuk jiga nu kasurupa. Para mitra kaum dangu, ari nu saurang deui para wargi sadaya nu tadi disebut Kodir. Manehna dikepung ku opatan lantaran sarua ngamuk, pangawasana memang lain lalawora. Sanggup ngaladenan musuh-musuhna, malah pagawe kapal nu opatan ampir kawalahan. Saurang geus kabeunangan pipina ku tungtung peso getih ngucur burah bareh kana beuheung, gancang mundur tuluy ditulungan ku babaturanana. Mundur! Kapten gogorowokan. Dina leungeun katuhu geus sia pestol ngan kari narik palatukna. Puriak anak buahna bubar kabeh geus ngarti kana maksudna kapten. Tinggal si Kodir nu ngabadegan ulak cangkeng, cakakak seuri bari lelengakan. Rek naon sia kapten belegug? Hayo maju deuleu. Beledag sora pesto sakali. Na ana buri nyai teh dada si Kodir bijeu cahaya. Cakakak seuri deui pelor teu teurak si Kodir tetep ngabedegan ulak cangkeng.
Ari kapten kapal calangap bakatku kaget asa teu percaya kana tetempuanana. Tapi teu kapok sakali deui nembak musuh beledag cakakak si Kodir seuri pelor teu teurak deui. Hayo beakeun pelor pistol manesia dihakan ku aing digayem deuleu. Maju sia Kapten Burung. Si Kodir maju 2 lengkah. Panonu bolotot mureleng ka kapten kapal nu ngaleper sieun. Sabab hiji-hijina jabat pakarang nu bisa diandalkeun ngan pistol, tapi ayeuna teu aya gunana musuh weduk. Wah, cilaka. Kumaha ye? Kapten ngagerentas dina hatena pistol dicekel pageuh mun musuhna rajang rek dibabukeun kana tarangna. Budak maju. Kapten merek komando rob 8 anak buahna maju sakaligus. Kabeh nyekel pakarang bedog, akhirna ger tarung si Kodir dikepung ku 8 jalma. Puguh kaayaan dina kapal jadi rame kuno tarung, pating koceak, pating jererit matakeun. Dina waktu anu sarua, Karta jeung Jaladri masih keneh ragot begalan pati. Salah saurang pagawe kapal sejen geus ngeceng ti tadi keneh. Ngagunakeun bedil panjang, waktu Ki Jaladri rada anggang ti Karta gero eta jalma ngagorowok. Tak mundur, celeng Karta mundur. Asa atoh aya nu ditah mundur sabab tanaga ampir beak. Dipake ngabendung serangan musuh anu sakitu rongkahna. Tanaga Ki Jaladri memang lain bantrak-bantrakeun, kawan tu gegedug bajag nu kasohor tur telanges. Basa Karta mundur, kadenge sora bedil ngabledug kalayang para mitra bengker sirah Ki Jaladri hiber ka bawah pelor, sedengkeun sirah Ki Jaladri masih keneh beleger. Teu teurak ku pelor, beledag sakali deui berat baju Ki Jaladri soe. Kasabat ku pelor bedil ari dada tetep beleger. Beakeun pelor bedil sia. Ku aing dihakan kabeh, kabeneran aing beuki deuleu. Cek Ki Jaladri bari ngagegag maju. Ngadeukitan kanu nyekel bedil puguh we menipias lantaran reuwas nempo musuh nu weduk teu teurak ku pelor bedil. Seak Ki Jaladri nyabetkeun peso balati ka musuhna, tapi pagawe kapal nu nyekel bedil nekad ngolebat bedilna dipake nakis belentrang peso kababuk celeng serepet les teu kadenge naon-naon peso mubus ka laut. Setan alas kurang ajar sia bangsat. Ki Jaladri kukulutus. Seak ngayunkeun peureup ngancam tarang musuh, lep musuhna ngelok. Tapi teu kanyahoan dampal suku geus nyamer manten. Seak keduk kana gado, koak musuh Ki Jaladri ngagorowok bari calangap. Getih ngucur tina sela-sela bibir 2 huntung ngacleng jadi korban. Rempayak rubuh teu hudang deui. Ki Jaladri kawas nu hanaang ku getih jalma, manehna rikat newak musuh nu geus teu walakaya. Maksudna marek dialungkeun ka laut, tapi Karta teu mikeun, manehna rikat luncat lir kilat. Seak cebet nampiling kana palipisan Ki Jaladri. Koloyong bru nyuuh, memeh hudang ditimpah deui punukna. Karta jiga nu hayang puas, tanaga nu aya keneh digunakeun sakaligus atuh puguh we tumerapna ka Ki Jaladri matak lieur tur leunang. Aduh. Ki Jaladri humaregung kuniang hudang lalaunan. Karta jiga nu bayangan, suku jeung leungeun bukbek kana awak Ki Jaladri. Keur kitu rob pagawe kapal ngaronom, marawa pakarang sewang-sewangan. Atuh meuni bukbek patarik-tarik, malah mah aya nu hideng mawa tamang, beheung Ki Jaladri dieurat tuluy ditalikeun kana leungeun jeung suku. Tungtungna Ki Jaladri teu walakaya. Tanggah bari ngelel amekan sesek ti koro asa pegat. Najan gagah rongkah ge teu burung rubuh ari dikoroyok ku puluhan jalma. Kocapkeun para mitra si Kodir, harita masih keneh ragot pada ngepung barang nempo Ki Jaladri katewak hatena ngadak-ngadak jadi peot. Najan weduk jeung luhur elmu ge teu burung hatena gimir. Wah, cilaka Ki Jaladri rubuh komo aing atuh. Elmuna sahanapeun, tetela si Karta jago sia. Si Kodir ngupat dina hatena nyangka nama Karta nu luhur elmuna. Sabuat kitu kapten asa dibere ilham nu hade lantaran nempo Ki Jaladri nu rubuh di taliku. Kero kapten ngagorowok ka anak buahna, sangkanya diakeun tambang, beretak anak buahna nu loba puluhan teh lalumpatan nyokot tambang. Teu lila geus baralik deui maksudna rek ngepung musuh. Nempo kitu Kodir gugup celeng luncat maksudna rek ngarageurageun maneh ka laut. Tapi teu kanyahoan aya tambang nu ngeurad kana beheungna. Ret ditarik sakaligus lengak
10 kodir 6 najan weduk oge teu burung rubuh ari dikitukeun mah seak tamang teh nu sejen ngeurad suku jeung cangkeng kawan tugas ahli dina ngagunakeun tamang tungtungna kodir ge katewak awakna dibakutet ku tamang saharita keneh. Para mitra kaum dangu ger pangeusi kapal surak meninga guru handaruan. Awore jeung sora ombak nu pating jelegur harta ngemplong hatena lantaran musuhna beunang tuluy nyampeurkeun ka si Kodir, pok nanya bari molotot. Kodir, nanaonan sia teh ha? Ngaributkeun kalakuan teh. Nah yang dipegatkeun sia beheung teh. Dasar jurig laut sia mah. Jempe sia karta. Untuk ngabacot ieu ganeng deuh. Mun bisa mah sia motongkeun beung aing pek sia. Temal Kodir bari ngadilak. Ari leungeun jeung suku teu walakaya sabab ditalikung ku tamang gede. Ngajago sia dikira aing teu bisa. Rasakeun sia. Karta ambek asa dihina belecet lumpat ka dapur. Babaturan ukur colohok tekung silila geus datang bari mawar gaji paragi motongan buntut lauk gede mun rek dipasak. Kalayan teu cacarita heula Karta langsung ngaragaji punuk si Kodir disaksian ku sararea. Malah kapten gaya didinya tapi aneh si Kodir teu teurak kuragaji. Anggur peureum bari dengdek semungahina. Karta bingung manehna cengkat di bari mikir lila-lila pok nyarita. Kapten, ieu manusia boga aji kawedukan nu pohara saktina. Moal teu raku pakarang lamun can nyaho antina. Mun ieu jalma dikerem di dieu atawa dibawa ke hirupna, matak nyilakakeun ka sararea. Jeung tibatan matak cilaka ka sararea leuwih hade korbankeun ieu manusia. Kunclungkeun ka laut dina kayan diborogod sing pageuh. Sina ngalalap ka laut, sina dihakan ku lauk nu garalak. Sakalian jeung si Jaladri. Kapten teu buru-buru nemalan. Usul Karta asa berat teuing pikeun dijalankeun lantaran najan kumaha bae oge Ki Jaladri jeung Kodir teh manusia. Satadana mah kapten boga niat nu jahat rek disetorkeun kanu berwajib ngajaga di bisi basisir. Tapi ari ngadenge kitu mah hatena jadi hariwang bisinya ngabahayakeun ka sararea. Kalau ka ngahuleng kapten, rek dikumahakeun ieu manusia? Karta nanya bakat ku teu sabar. Tak, tadi nama ieu penjahat rek disetorkeun kan wajib. Teu nanaon ngan kuring mah teu tanggung jawab mun aya kajadian naon-naon. Sabab ieu manusia nu dua hese modaranana. Sarta moal daekeun sadar kana kasalahanana. Kuring geus apal kana sifatna, sarta apal kana kalakuanana. Apaan buktina ayeuna manehna neuteuli ka kuring? Pedah balad manehna ancur sawatara bulan ka tukang, gara-gara kuring nu hianat ka manehanana. Ceuk Karta satengah maksa. Manehna keukeuh hayang ngagubruskeun Ki Jaladri jeung Kodir ka laut, mun teu kitu bakal jadi mamala salilana. Kekelanan Karta rek dipikir heula. Kapten Badami jeung anak buahna nu sejen teu wani nyokot putusan ku sorangan sabab ieu mah kasebut urusan gede. Akhirna sararea satuju. Yen musuh nu geus katewak rek dikunclungkeun ka laut bisi ngabahayakeun ka pangeusi kapal, atuh geus kitu mah kapten nyampeurkeun deui ka Karta. Karta, sararea satuju, yuk si bangsat urang gubruskeun ka laut. Muga-muga sing aman pikeun saterusna. Ieu bajag edan ulah datang deui ka dieu, sabab bangna manehna magatan ka urang, tang tugas direncanakeun ti anggana. Sabab cecep ka urang. Ceuk kapten tegas. Ya syukur atuh kapten ieu urang kunclungkeun. Geus kitu mah Ki Jaladri jeung baturna dibakutet deui ku tamang. Moal bisa lesot da puguh sababaraha rangkep sanggeus tarapti tuluy digotong ku opatan. Lung ka laut, gero Ki Jaladri ngagorowo. Karta, rasakeun sia wawalas aing goblok sia. Cenah gujubar ka laut, karlep dilegleg ku cai sagara. Teu katempo urut-urutna acan. Sora Ki Jaladri nu ngagorowo kadenge keneh aweuhanana. Matak pating puringkak bulu punuk, tapi Karta teu loba pikir. Krewak ka si Kodir dibantuan ku baturna saurang. Kalawang dibalangkeun ka laut. Kujubar karlep dilegleg ku laut. Dua bajag nu bagahayakeun geus diteureuy ku laut. Ngalelep ka jero beuteung sagara. Meunang sajongjongan mah pangeusi kapal teh jempe kabeh ngahuleng jiga nu kasima. Sarta asa teu percaya kana naon-naon nu geus kajadian. Sabab beunang disebutkeun nekad eta kalakuan teh teu luyu jeung kabiasaan sejen. Kapten kapal ngadak-ngadak jadi leuleus hatena babari kapangaruhan ku Karta. Nu memang sifatna keras jeung kasar. Karta jadi kitu lantaran loba teuing manggih kasangsaraan jeung kareuwas. Nu akibatna hatena jadi teuas.
Kapten, tugas urang geus beres, kapal selamat, panumpang teu aya nu cilaka. Yuk ayeuna urang tuluikeun perjalanan. Ulah galideur sabab kudu buru-buru tepi ka palabuhan. Perkara si Jaladri jeung si Kodir antep we, teu kudu dipikiran da geus kitu kanyataanana. Ceuk Karta ngagebah nu pating haruleng. Kapten sadar manehna teu meunang mikir miceunan waktu nu teu puguh, gancang marentah ka anak buahna sangkan perjalanan dituluikeun. Heong sirine kapal disadatarik sewuk maju gancang naker. Ninggalkeun tempat nu mata kreuwas nu ampir-ampiran maragatkeun nyawa kapten, nyawa Karta jeung nu sejena. Bari maju teh para petugas kasehatan nulungan nu tatu, sabab aya nu genepan nu tatu ku bedog. Akibat tina pertarungan jeung Ki Jaladri teh, ari Karta ngahuleng sorangan diuk bari mencerong ka hareup. Nyawang laut nu bakal kasorang, malah lila-lila pipikiranna ngabelesat ka darat, meuni geus asanya leuleumpangan di Jakarta. Malah mah ngalamun teu kapalang. Karta asa geus nya tepung jeung anak katut pamajikanana. Hampura Sarmi, hampura Rojali. Bapa teh lain teu inget ka maneh teh, tapi bapa teh kata langsara ngalalana di tengah sagara. Toh pati jiwa raga. Bapa lain teu hayang luntah ka daratan, tapi bapa loba kasieun. Sabab rumasa bapa jadi buronan. Bapa can bebas, sabab bapa masih kene boga hutang nu kudu dicumponan. Sababaraha taun deui bapa kudu dihukum. Tapi bapa hayang bebas, hayang tepung jeung marane. Hampura Sarmi, hampura Rojali. Ger nu dina kapal surak meuni eak-eakan kebeg Karta ngarenyag. Manehna keur ngalamun meuni ngagurubug bakat kureuwas, jung nangtung tuluy nanya ka baturna nu aya gigireunana. Aya naon ditu euy make jeung surak sagala rupa? Tere nepi ka palabuhan tu euy tu, daratan geus katempo ngalemeng. Urang bakal laksana jalan-jalan di darat. Ngayubur hate nuju wat euy. Ceuk babaturanana bari nunjuk ka darat. Karta melong barang diteges-teges tetela bener. Daun kalapa nu pating arulang jiga gugupai. Geus katempo samar-samar, tadi mah ku Karta teu katempo. Sabab pikiranana keur kumalayang kanu anggang. Panon batin keur pahareup-hareup jeung Bisarmi katut Rojali. Alhamdulillah. Bener tereh tepi. Nuhun Gusti geuning salamet abdi teh. Karta ngagerendeng manehna ngarasa bunga sabab tereh tepi ka darat. Tapi kabungahan Karta teu jadi kanyataan sabab barang tepi ka palabuhan. Kadenge aya nu ngageleger tarik pisan dibarengan ku cahaya nu ngaburi nyai ka jomantara. Berai aya hibar di luhur langit jiga kaduruk mega burahay beureum. Kauruan, kauruan! Jalma-jalma pating gorobok patarik-tarik. Kabeh ngarasa yakin yen Tanjung Priuk kahuruan. Puguh jalma-jalma meuni motah lantaran keung nemposeuna nu beuki lila beuki luhur. Kadenge ngaguru handaruan paselang jeung nu pating geleger jiga bom. Sigana dreum minyak nu bitu atawa tempat-tempat minyak di darat nu kaduruk baritu. Astagfirullahalazim. Aya naon ieu teh nya? Karta ngajanteng bari melong kana seuneu nu beuki luhur. Kapten kapal panik, manehna ngarasa hariwang bisi seuneu ngadeuketan kana kapalna. Nu akhirna kapal bakal ngabeledug bitu. Sabab bahan bakar loba pisan. Gancang kapten kapal marentahkeun anak buahna, sangkan buru-buru siap deui pikeun balayar ngajauhan bahaya seuneu. Panumpang diminta tenang. Awak kapal segera siap. Oh, siap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Cepat, kerjakan! Ceuk kapten gogorowokan tina pengeras suara. Jalma-jalma nu aya dina kapal pahibut teu puguh cagap. Kabeh geumpeur nemposeuneu nu ngabebela ti kajauhan. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita para pagawe kapal pating beretek lumpah. Muru kana posna masing-masing tapi mesin can kadenge hirup, kapal tetep cicing di eta tempat. Puguh we kapten amek-amekan tuluy nanyakeun juru mesin. Kemana juru mesin? Kenapa belum juga dihidupkan? Cepat, cepat! Kapten gogorowokan. Trojol aya salah saurang pagawe laporan bebejayan juru mesin geus init ngusup. Kapten kekerot nahan amarah. Red ka Karta terus nanya bari mencerong. Karta, anjeun bisa ngurus mesin? Bisa kapten. Jawab Karta tegas tapi hatena geumpeur. Syukur. Hayo gancangan hirupkeun. Urang init ka ieu tempat ieu bahaya ieu. Karta gancang muru kamar mesin tapi gero salah saurang pagawe kapal ngagorowok tarik.
bari nunjuk ka belah kidul beungeutna sepa. Seuno ka dieu. Sarereang ngareret bari jeung reuwas breh seuneu ngudag dina cai. Sorana ngaguruh mata keung. Sigana cai teh geus katutupan ku minyak nu bahe tina tengki, tuluy diudag ku seuneu nu ngagebela-bela. Puguh we cai meni ngagolah, kabeh jalma jadi geumpeur samarpola. Semua diminta tenang, jangan panik. Jangan panik, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Tenang. Semua tenang. Kapten gogorowokan tina pengeras suara sangkan kabeh tenang. Tapi jalma teu aya nu teu sarua. Aya nu tenang batina, aya nu babari geumpeur, aya ge nu soak nempos seuneu. Atunajan kapten gogorowokan keukeuh jalma pahibut. Pating beretek lumpat, pating gorowok menta tulung. Nu ceurik raong anu kasima ngajanteng jiga arca, sungut calawak panon bolotot. Akhirna kaributan teu bisa dicegah. Sora kapten nu gogorowokan mere pepeling kasilep ku sora nu ngaguruh teu puguh. Malah anu pating jererit nempo baturna luncat ka laut maksudna rek ngojai. Ninggalkeun kapal. Sababoga taksiran mun kapal kaduruk pasti ngabeledung. Tapi manehna sorangan teu sadar luncat ka laut hartina nyampeurkeun seuneu. Sabab minyak nu bahe ka laut kacida lobana, seuneu tuluy hudag minyak dina beungeut cai, atuh kahuruan teh ngalegaan, laut kahuruan salega-lega. Jangan lari, awas api! Kapten ngagorowok leuwih tari. Tapi jalma kalah kabeuki gugup. Malah karta kaweur ari nyaksian kitu mamanehna lain lumpat ka kamar mesin, kalah lumpat ka tempat sakoci. Soroso diturunkeun ka laut maksudna rek nulungan anu laluncatan ka laut. Nempo kitu jalma nu geus panik kalah ka asa dicontoan jelung-jeleng laluncatan tingkat cebur kana cai. Sakoci geus turun karta gancang luncat ka handap kacebur kerlep ka jero laut rongheap nimbul deui. Terekel kana sakoci tuluy ngadeuketan nu pating raroes di laut. Tapi samemeh hasin nu dimaksud sakoci nu ditumpakan ku karta nyoloyong ka tengah kabantingkeun ku omak. Manehna teu nyangka yen laut motah. Puguh karta panik sabab sakoci mapag seuneu. Karta gogorowokan menta tulung seuneu beuki deukeut tapi untung kaburu sadar. Kop kana pangwelah tuluy digawe satakar tanaga. Ngawelah sakoci ngajauhan seuneu. Pangeussi kapal geus teu puguh aturanana, jalma kabeh panik nempo seuneu. Komo da kapal jadi oleng. Pangaruh jalma anu teu daek cicing, jangkar ditarik, kapten bak-bik-bak digawe sorangan, anak buah loba nu kalayang koloyong teu puguh, gerung kapal dihirupan mesina. Soloyong maju lalaunan bari jeung oleng sapada harita. Nyingkahan lautan seuneu, sedengkeun sabagian leutik ti panumpang geus jelung-jeleng ka laut, nasibna teu bisa dikira-kira teuing kumaha. Karta gogorowokan menta dipapageun ku kapal, tapi kapten leuwih mentingkeun kasalametan jalma loba nu aya keneh dina kapal. Kapaksa karta jeung nu sejen teu dipalire. Sabab laut beuki katutup ku seuneu, minyak nu ngabayabah nutup beungeut cai, ngonang seuneu leuwih gancang. Karta beuki panik, manehna tuluy ngerahkeun tanagana, ngawelah sakoci ku sorangan, sedengkeun panumpang nu panik, nu tadi laluncatan ka laut geus mimiti kalentab seuneu. Jadi korban kahuruan. Tai nu kadenge ngajerit kabeh jempe lantaran geus teu kuat nanaon iwati burial buncelik dipapageun ku malakal maut. Karta balap jeung malaikat tukang nyabut nyawa. Manehna dibeberi ku seuneu nu hurung dina cai, gigireun manehna ka tempo laut teh hinyai ku minyak. Hartina seuneu bakal nyamber ka palebah dinya. Karta beuki soak tapi tetep ngagunakeun kakuatan nu nyesa. Waduh, cilaka. Nah, tu aing teh make turun ka laut, mun nyaho kieu mah wah, geus cicing dina kapal. Tang tu aing salamat. Ceuk hate karta jiga nu kaduhung pisan. Lantaran teu asak pamikiran, da puguh gugup teh karta tuluy ngadayung bari teu boleh rarat-reret, bujurna meuli geus rarempodan sieun ku seuneu. Waktosna sae para mitra.